wanala minadunya surun wa an'ama kabanin mana bunya naupa aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama kelingkeun ya pitutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masing ku mati kadung kaliwat langkung ante nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madorat nu hanteu nyembah ka Allah tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal mahanteun neulah mayit eta kasebutna dilayatku ahli-ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana digugulung di panian reang anu menyencerikan saware amak-amakan kacara jalma nu edan si mayit nalangsa ceurik ngaruruan maulah tarik ngucurkeun cai sing apik ulah arek matarik tarik tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dulur kabeh jaga karasaku maneh cara kami pasti paeh ulah jongjon mah di dunya teh ayeuna geus karasanan kudu getol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran kudu getol mah babacaan lugudur pasaranana geus bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana barang geus datang ka kubur rendina mah pinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur barang parantos marana
eta dina majrol lemah repu padung repu lemah ngarasakeun mahantegeun nu ngaruang geus baralik ngan tinggal mayit cunggelik eta mayit malarak lirik taya batur mages balik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan makrifat karakisan mariksana saperti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena pangeran maneh kasaha munabi maneka saha mun bisa jawab mokaha salamet teu meunang bala saderek sadaya sim kuring rek nyarioskeun baheula di nagara Habsyi Saodan eta di nagara Habsyi Saodan manusia teh istu nyembah kana rupa-rupa sesembahan di nagara Habsyi Saodan pangeran oge rupa-rupa aya nu jangkung aya nu penek aya oge pangeran anu didamel tina roti jeung sabangsana model Pak eta di nagara Habsyi Saodan anu sama sakali teu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah aing ngabogaan patih pala saderek jenengan patih rubrep kanarip ari bojona patih rubrep kanarip jenengan Nyi Maryam Ukhra sadayana dulur sanagara eta teu ibadah ka Allah teu nyaho kana urusan ibadah barang geus kitu pala saderek dina hiji waktos patih rubrep kanarip dina wengi Jumaah ngimpen ieu di nagara Habsyi banjir ku lautan getih jeung aya nu bakal ngaruksak ka ieu nagara ngan dina impian anu bakal ngaruksak ka eta nagara teh budak oroh beureum keneh jadi patih rubrep kanarip teh nyimpen kadatangan bahaya Pak ieu nagara teh bakal banjir ku lautan getih bakal aya nu ngaruksak kana ieu nagara ngan budak oroh beureum keneh anu akhirna patih rubrep kanarip ngadeuheus ka raja barang dongkap ka raja nyarioskeun yen kaula wengi tadi teh ngimpen anu metak pikeungeun aya nu bakal ngaruksak ka ieu nagara jeung ieu nagara teh baris banjir ku lautan getih ngan anu baris ngaruksak ka nagara teh budak orok beureum ke baladirin eta si raja teh bingung daya hinggana eta raja barang nguping si patih teh bingung sok sieun bener ieu nagara baris aya nu ngaruksak aya nama wayahna patih sebab impian menang maneh ieu impian ayeuna maneh keneh anu kudu digawe
ayeuna maneh kudu bisa keliling ka tiap-tiap negara di mana aya raja ngalahirkeun anakna lalaki wayahna ku maneh paling urang paehan pasti eta nu bakal ngaruksak ka negara urang. Para hadirin sadaya, jadi patih ruprep kanarip kapaksa keliling ka tiap-tiap negara kalayan diri doang ku bojona jenengan Nyi Maryam Ukhroh barang keliling ka tiap-tiap negara bojo raja teu aya nu ngalahirkeun anu akhirna patih ruprep kanarip lebet ka negara himiar Islam asli. Di negara himiar Islam asli kabeneran bojona raja nemet pilu dinten pantos ngalahirkeun putrana pameget Pak. Di negara himiar Islam asli manusia nu iman ka Allah, manusia anu kersami takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala, manusia anu keur bener-bener ngamprah hayang jadi penghuni surga. Sebab manusia lamun teu takwa ka Allah teu bisa asup ka surga. Al jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga nyawisan manusia yang takwa kepada Allah. Barang datang patih ruprep kanarip ka negara himiar Islam asli, nyelidik anu sabener-benerna kalayan nyata bojona raja tos ngalahirkeun anakna lalaki. Kumaha dulur tengah wengi patih ruprep kanarip ngaji ajian manehanana, patih ruprep kanarip anu geus kaceluk ka aun-aun kakoncara kajana pria jujuluk adil palamarta lengaing hilang kancana nganggo maputa bilu kasiri tineretes ing sosoca astaga gawiratan pertasta. Jadi pinuh ku pangarti ilmu rupa-rupa ilmu. Jadi patih ruprep kanarip teh pala saderek rep sida kutunggal aya nu karungu ura karungu aya nu katingali ura katingali anu jaga dadak sakala ngantuk semua Pak, anu ngenong-ngenong ngantuk semua pada tidur. Ibunya si bayi juga ikut tidur, rajanya juga tidur. Kumaha akhirna Pak? Ieu si murang kali dicanak ku patih ruprep kanarip jeung gemolanana, dianggap ieu buntelan teh anggeanana. Kitu kagagahan patih ruprep kanarip. Barang dibawa ngorobos ke tengah leuweung patih ruprep kanarip, barang dugi ke tengah leuweung ieu si murang kalih tadi parios bener lalaki. Barang diparios gemolanana buntelanana horeng lain angean kitab sagemolan, kitab pinuh Al-Quranul Azim ayat saja pati Quran tafsir macam-macam tafsir. Patih ruprep kanarip poek tanggal 30na ieu buku naon bingung. Patih ruprep kanarip sampai ngaluarkeun air mata Pak. Ku hayang nyaho jeung hayang maca ieu teh huruf naon aksara naon. Pitulung ti Allah nu Maha Kawasa. Geus kitu Allah ngutus hiji malaikat ngarupa aki-aki nyampeurkeun ka patih ruprep kanarip jang aya naon.
basana aki ieu kula teh bingung, kula teh tos maling bayi ieu. Ai parang sakaula teh ieu pakaianana si horeng ieu teh buku-buku naon ieu kula hayang nyaho. Cek aki-aki jah, lamun anjeun hayang nyaho ieu padoman hirup manusia. Ukuran hirup manusia. Pan ai manusia teh ngabogaan tugas kudu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Moal aya dademelanana lamun teu aya nu ngadamel. Moal aya speaker lamun eueuh nu nyieun speaker, ngan speaker jeung nu nyieun moal sarua. Ai speaker mah kieu beungeutna leutik. Ai nu nyieun mah piraku kieu. Allah oge jeung makhlukna moal sarua. Allah mah teu beureum teu hideung. Sebab memeh aya kecap beureum hideung Allah geus aya. Allah teu gede teu leutik. Sebab memeh aya kecap gede leutik Allah geus aya. Bener gitu. Yang tugas manusia jeung jin teh kudu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu arah ibadah kabeh ka Allah. Tak sakitu jang anjeun lamun hayang nyaho ieu teh Al-Qur'an ukuran hirup pikeun manusia, pikeun jalan kasalemetan dunya rauh akhirat. Permios jang koloyor besi aki-aki patih rupreup kana geus kitu taufik hidayah ti Allah. Nangis Pak, terang kana nangis. Ceurit. Patih rupreup kana ngarasa rugi hirup puluhan tahun di negara Habsyi can nyaho kana urusan ibadah. Cek patih rupreup kana kurang negara Habsyi. Lamun aing geus boga batur pasti jadi pertumpahan darah di negara Habsyi. Teu senang aing dibawa sasar di babaheula. Si horeng manusia ngabogaan tugas kudu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Mulih teras patih rupreup kana bari nyanyanak eta murang kalih tes dibayi. Barang dongkap ka negara Habsyi saodan samemeh langsung ka imah raja dongkap heula ka bumina ka bojona jenengan Nyi Maryam Ukhra. Cek Nyi Maryam Ukhra kan deudeuh teuing pan akang teh kaceluk ka aun-aun gagap. Kunaon barang balik mawa ieu si bayi nepi ka ngucur Cipanuh. Basana patih rupreup kana geulis bade ngiring sareng akang mangga teu bade ngiring teu jadi persoalan. Akang ngarasa rugi hirup di muka bumi ieu can bisa ibadah ka Allah. Geuning cek Nyi Maryam Ukhra akang geus jadi santri make nyaho kana urusan ibadah sagala jelas. Ieu murang kalih urang bawa ka raja. Ngan lamun rek dipaehan ku raja ulah dibikeun nepi ka perang di lautan mana ulah dibikeun. Mangga cenah berangkat ka karaton raja Pak. Patih rupreup kana teh hasil nyanyanak bayi di negara himiar Islam asli anu dianggap ku raja baris ngaruksak ka negara. Barang dongkap patih rupreup kana nyanyanak bayi eta si raja geus ngaluarkeun pakakasna anu seukeut. Maksudna rek dicincang eta murang kalih. Cek eta raja patih rupreup kana katarima ku kaula. Ieu si bayi ulah dililakeun urang paehan. Cek patih rupreup kana Gusti tanpa dosa moal dibikeun ku abdi.
naon dosana ieu si bayi bereset lahir kadunya ngomong ge teu bisa boro-boro ngaruksak nagara wayahna Gusti ulah dipaehan abdi sangem tanggal waler sanggup tanggung jawab. Oh jadi maneh sanggup tanggung jawab sanggup lamun bener ieu budak ngaruksak di akhir ka ieu nagara borepna kuring sareng pun bojo teu naon-naon ceuk raja asal maneh kudu nyieun surat perjanjian. Jadi raja ngadamel surat perjanjian patih ruprep kanari tanda tangan sanggup tanggung jawab. Tah anu akhirna eta si bayi teh dirawatan ku patih ruprep kanari dibere ngaran Soleman Pahlawan. Eta Soleman Pahlawan teh pa nyangkin ageng beda sareng murang kalih nu sanes dipeuting taradaikeun bobo teu daek tidur anu akhirna Soleman Pahlawan disakolakeun ka sakolahan nu aya di eta nagara. Soleman Pahlawan dulur ayana di sakola eta gawena nyabokan babaturan bae paling seetik lamun bubar sakola 2-30 careurik usaha sia dicabok ku Soleman Pahlawan ieu ku Soleman Pahlawan babaturanna geus eueuh nu wani gelutna eueuh nu wani ka Soleman Pahlawan guruna nyaran guruna dihantem riweuh pala saderek di sakola Soleman Pahlawan geus jadi ciri bakal ngaruksakan negara beres nyabokan bararuda nincakana sataun kaduana Soleman Pahlawan ngaruksak sesembahan raja nu aya di negara Habsyi sauda pangeran kabeh dipupus-pupuskeun hancur kabeh dulur tinggal nupang gedena terus teteungel disolenangkeun di nupang gedena barang datang eta raja Habsyi saudan pangeran manehna beak abeh tinggal nupang gedena pak ceuk raja moal salah si Soleman Pahlawan ye dipanggil Soleman Pahlawan sebab anu ewaleun kana pangeran urang ceuk sawareh rombongan ka si eta Soleman Pahlawan rek ngaku moal maneh naon teh cenah Gusti pangeran aing mani beak ieu ceuk Soleman Pahlawan menyae pangeran beak menyae pangeran parareupeus ceuk Soleman Pahlawan ulah nanyakeun ka kaula tanyakeun we ka pangeran maneh nu panggedena saha ieu nu meupeus-meupeusskeun pangeran nu leutik. Waduh raja bingung pak ditanya pangeran panggedena teu umek-umek aja boro-boro ku bisa ngomong tah ai manusia sasar teh kitu pak anu akhirna bertindak eta si raja manggil patih ruprep kanarip jeung Nyi Mariam Uhro nu jadi boreh anu sanggup waktu tadi tanggung jawab cek raja patih ruprep kanarip maneh baris dibunuh ku kaula patih ruprep kanarip cerik balilihan Soleman Pahlawan maneh teu karunya kakolot urusan maneh anu cilaka indung jeung bapa cing kumaha bapa rek dipaehan ku raja kumaha jawabna Soleman Pahlawan bapa kuring moal asup kana kalangan penca lamun teu bisa mencah
kuring moal ngawuduk lamun teu boga kalapa, kuring moal wani ngarusak kana sesemahan raja lamun teu wani pasea. Bapak geus kolot mundur kumaha dulur ngalawan Soleman Pahlawan, kulantaran Soleman Pahlawan ngalawan patih rubrep kanari poge beureum pamenteun. Cek patih rubrep kanari jang anjeun mangora keneh. Lamun anjeun nek ngalawan ieu bapak asa boga batur. Bapak ge ngarasa rugi ieu teu bisa ibadah ka Allah ti babaheula. Raja daripada pula paeh mah pokona rek perang di lautan mana jeung pula. Nek pasnya di mega mana. Tah anu akhirna dulur jadi peperangan hebat di negara Habsyi Saudan. Pirang-pirang balad raja anu korban, anu akhirna kumaha patih rubrep kanarit ngabogaan hiji ilmu anu kudu kabanyur ku cai. Waktu harita kadatangan halodo patih rubrep kanarit menta tulung ka anak pulung sifatna Soleman Pahlawan. Kasep pangeangankeun cai bapa wayahna jah ulah waka balik maneh lamun can manggih cai tulungan bapak. Ngaran-ngaran maneh maju kana lapangan perang ulah waka bapak masih kene sanggup wayahna pangmilariankeun cai. Soleman Pahlawan hanya ka gunung milari cai. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yakin agyan wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Datang ke gunung saminggu temangi cai dahalodo sampai 2 minggu. Soleman Pahlawan aya di tengah leuweung pak nuju milari cai. Si horeng di beh lebakna eta gunung aya hiji lemur. Eta lemur sok kadatangan orai naga. Pangurus kampung di dinya geus ngarasa bingung rahayatna sok sieun beak ku orai. Kapaksa pangurus kampung di dinya sok neangan jelema anu kapahung. Ditipu dibawa ka guha orai, jadi orai ke keluar ai di paraban mah supaya rahayatna ulah korban. Nyaeta kepala kampung teh aki-aki unggal isu manehanana neangan jalmi anu keur kasarung kapahung ka mana ieu neangan parah beusi orai keluar manten keur aprak-aprakan di gunung si aki-aki gok kapanggih jeung Soleman Pahlawan. Nah cek aki-aki ieu parab hiji ieu jang Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan. Cek Soleman Pahlawan si aki kuring teh keur kapahung. Ari aki mabubuhan geus kolot legok kapak genteng kadek aki. Ieu kuring teh geus lalakon setengah bulan neangan cai. Di mana aya cai? Oh jang, yuk tuturkeun bapak. Si horeng Soleman Pahlawan rek dibawa ka guha orai.
lamun anjeun perlu kana cai yuk mama tuturkeun manusia nu jahat mah aya wae tiba heula oge Soleman pahlawan nuturkeun si Aki turun ka kana liang-liang batu Aki di mana sumber cai tuturkeun jang jauh kene si horeng dibawa ka guha ular barang datang ka guha ular atawa guha orai poek pak si Aki mah geus kaluar deui sebabnya hojalana Soleman pahlawan kapahung di joho guha orai waduh cilaka Aki kamana ye si Aki teu aya Gusti muga ngahampura dosa cek Soleman pahlawan nah ieu manusia jahat-jahat deui ieu kaula dibawa ka mana anu sakieu poekna aduh cilaka cek Soleman pahlawan jahat eta manusia teu lila teh jol orai naga eta orai naga keur ngabebet-bebetkeun manusia budak ngorang di kolomoh taku orai keluar deui dibebet-bebetkeun Soleman pahlawan beureum pamunteun manusia dugi kalabah dihina ku orang orai makhluk Allah teh manusia nu paling mulia anu sampurna akal tapi aya teu hiri dengki mah tanpa dosa kunaon kumaneh nepi kalabah diganggu teteh lah ye si Aki teh hianat kulantaran Soleman pahlawan ningali eta budak ngora di kolomoh orai dibebet-bebetkeun Soleman pahlawan giling tangan bismillah nawaetu nulungan eta budak ngora baladirin Soleman pahlawan teh luncat anu akhirna eta orai gelut jeung Soleman pahlawan pasiling seret di jero guha ieu budak anu di kolomoh teh lesos terus ngadujajakeun jeung Soleman pahlawan eta orai nepi ka dibebekeun pak paeh alhamdulillah dibarengan ku pitulung ti Allah subhanahu wa ta'ala tinggal ieu murang kali siapa anu dibebet-bebetkeun alhamdulillah hirup keneh terus ditanya ku Soleman pahlawan jang ari anjeun saha ngaran aduh cenah Kang nuhun abdi bisa dibelaan disambung umur syariatna ku akang saha ngaran maneh ngaran abdi Omaru Sobar di mana maneh asal di negara Himyar Islam asli kunaon maneh aya di guha orai katipu cenah ku Aki model aing deui ai maksud maneh are ka mana ai maksud abdi neka negara Habsyi Saudan sebab di negara Habsyi Saudan can barisa ibadah ka Allah maksudna abdi rek ngemarkeun agama Islam nu dipikaridho ku Allah saperjuangan jeung aing ayeuna rek ka mana maneh cek Omaru Sobar akang ngidul kuring nek ilu ngidul akang ngaler kuring nek ilu ngaler lamun akang perang urusan dina ngabela agama jeung negara kuring ikut alhamdulillah aing jadi boga dulur ieu Omaru Sobar ayo keluar ti guha alhamdulillah Omaru Sobar keluar jeung Soleman pahlawan dua anana keluar ti guha
si aki-aki nyeungkeun we. Soleman pahlawan nanya deui ka Komaru Sobar ai maneh digugulung ku orai geus sabaraha poe geus saminggu cenah kan jago maneh ngan ieu aki-aki ti kajauhan bingung ngasupkeun hiji jadi keluar dua. Waduh cilaka ieu budak teu pararaeh ieu lamun teu pararaeh ieu barudak orai sok sieun kaluar deui ieu lantaran hasud eta si aki-aki. Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar leumpang ulon si aki-aki miheulaan ka sisi lautan Pak. Moal salah ieu budak nyabrang ka lautan aing rek nyeun parahu pasti manehanana menta disabrangkeun ku aing nek disabrangkeun di mana geus tengah lautan ku aing parahu nek dibalikeun supaya pararaeh jahat eta barang datang ke pinggir laut si aki teh ngabangun parahu barang datang Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar teu wauheun Bapak teu nyangka si aki nu jahat aya di dinya. Aki aya naon ja ka mana ieu lamun nyabrang hayang ka beulah ditu ai biasana mah aki nu sok nyabrangkeun ki karena Allah sabarangkeunnya mangga aja berangkat tiluan dina parahu barang nepi ka tengah laut jahat eta si aki-aki dibalikeun parahu dasar jelema jahat eta parahu dibalikeun ku aki-aki ai parangsana teh jeung tangkuratna eta di dinya atuh ngerebek kabehan. Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar dangora keneh bisa ngojai Pak bisa renang aki-aki mengerebek terus rarasaan si aki-aki teu jeung manehanana dasar manusia nu jahat mah ku Allah moal disalametkeun bener gitu bener cek Komaru Sobar Kang bari ngojai ka mana aki-aki wallahu alam ngerebek terus ieu sudah tamaha manehanana nyebrang Soleman pahlawan ka beulah ditu Pak lantaran mangicaina gelas ye nyebrangnya dileueut heula ku simkuring para hadirin sadaya barang hanya Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar alhamdulillah salamet. Jadi Soleman pahlawan poho kana tugas ku bapana titah neangan cai jadi poho teraskeun ulah ye barang Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan hanya Bapak calana geges rajit beteung manisa kumaha jolang cek Komaru Sobar Kang ieu beteung teh lapar-lapar teuing sing sobar we sing tawakal ka Allah. Komaru Sobar hayu urang tuturkeun inung suku akang ye pala saderek Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan duaan bae ngear we sapanjang jalan maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqin agyan wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadin il-Mukhtar walihil wafar wa ashabihil ahya
leuweung awak leuleut jeung Komaru Sobar jol be aya hiji gubug Pak si horeng nu ngeusian eta gubug aki-aki jeung nenek-nenek cek si nenek-nenek saha ieu nu maca sholawat waas-waas teuing Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa amihil akar wa ashabihil ayat akadani amilahi wa ibtolihi. Oh geuning itu barudak pika sedihun teuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ujang dedeh teuing ti mana kawit asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi ti mana ujang teh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan jawab eta barudak kuring majalmi sangsara nini keur ngalalana we kuring mah leuweung tegaluh cai nini oh aya ujang bilih pada tuang leueut naon ge aya alhamdulillah menak eta barudak Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan kadaharan alhamdulillah nini ayeuna nagara naon oh cek nini ujang ieu anu kasebut nagara Tajul Muluk ai rajana sahani ieu rajana Haruna Rasyid ieu urang teh geus di nagara batur ieu Kang ieu urang aya di nagara batur cek Komaru Sobar ieu teh nagara Tajul Muluk anu dirajaan ku Raja Haruna Rasyid tapi keneh nini ieu ka kota itu jang lamun di lampahan mah bangsa 10 poe 10 peuting deui lamun mapah nepi ka kota ngan ujang lamun ujang hayang nyaho ayeuna di kota keur rame jang biasana nini aya di kota mah rame ieu mah rame teh beda ti rame biasa jang anu paeh seueur anu jualan seueur anu nongton seueur ayeuna di kota rame kajadian riweuh ja riweuh kumaha nini kieu kasep lamun anjeun hayang nyaho Raja Haruna Rasyid teh kagungan putra geulis kita nyogidigna meuni gidig ringit kita nyolengkahna lengkah perak kepatna mani singkerti eta nu geulis teh jenenganana lamun teu salah Nyi Badru Laila jenenganana Nyi Badru Laila dipake kahayang kunggal menak kunggal sudager kunggal raja jadi Raja Haruna Rasyid nu jadi sepuhna bingung kasahanya dibikeun ka belah wetan sieun ngambek belah kulon dibikeun ka belah kulon sieun ngambek belah kidul belah kaler jadi bingung kapaksa Raja Haruna Rasyid ngayakeun saembaraja ai Raja Haruna Rasyid boga pipiaraan orai naga jadi saha-saha anu bogoh ka anakna hayang laksana kudu bisa gelut heula jeung orai sing nepi ka elek kakarak piminantul anu mawi ujang nini manggeus teu kuat nenyo mayit menyamalaya ku hayang-hayangna eta kanu geulis nepi ka ngorbankeun tanaga ngorbankeun pikiran nepi ka jiwa dikorbankeun bener nini leres ja wah cek Komaru Sobar Kang hayu urang ngadeuketan ye
cek Soleman pahlawan ngadeketan sing ngadeketan calana romeng heuy cek Komaru Sobar Kang urang moek teges datang ka kota urang dipeting urang nyelap ke dinu poek nini nyuhunkeun duana we aki jang didoakeun ku nini jadi Soleman pahlawan duaan jeung Komaru Sobar maksudna manehna menuju ka kota anu nuju rame di kota barang datang ka kota Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar kira-kira jam 12 terus Soleman pahlawan sujud syukur ke Allah moek we di kota bener para hadirin rame kaayaan di kota Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar moek we cek Soleman pahlawan Komaru Sobar ulah kanu caang calana sia katemong tah Kang cek Komaru Sobar ieu beuteung nyangkin peurih di leuweung maleheung we teu ningali nu barang dahar teu peurih-peurih teuing nah hirup teh keur balangsak mah kieu ningali batur barang dahar urang cicing di nu poek jadi urang ngagayeman teu puguh eueuh nu digayeman deudeuh teuing Kang teu kuat ieu kuring beuteung lapar Komaru Sobar sing sobar anjeun sing tawakal ka Allah wayahna we nyokot kadaharan batur ngaranna maling meureun eueuh turunan urang kudu maling Kang aduh ieu beuteung geus teu kuat kudu kumaha Kang ieu jang ayeuna mah kieu ai hirup hayang barang dahar hayang boga kudu ngaluarkeun tanaga tetep jah teu meunang hayang ngeunah hirup mah barang kakan hayang usahamu itu nenek-nenek dagang sate dalame nu dagang parame eueuh baturna euy urang deketan sugan we urang diparentah ngumah tiri nah didinya engke urang boga pagawean keuna di mana aya nu dahar teu kolot beri ku urang urutna euy wah cocok bener Kang kumaha we geus kieu mah yeula Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar ngadeketan anu dagang si nenek-nenek barang datang ka nenek-nenek eta budak aya di nu poek ka banyur ku kobokan nek kira-kira atuh ya Allah ai parangsa mah tunggul kalapa maneh teh da di nu poek hampura ujangnya ka dieu kanu caang ieu calana rajit nih jang keur naon maneh alah balangsak nini balangsak pugu nini ge balangsak ieu icalan eueuh batur daek ngabaturan nini ngumah piring ya teh dibere ku nini dahar alhamdulillah bener euy daek wae cenah nini aya sakumahan piring digawe ngumahan piring alhamdulillah asal aya remeh-remeh diberi ku Komaru Sobar bener Kang geus rada kencang-kencang beuteung ieu kitu we asal aya restan dihantem ngan cek Komaru Sobar asa dosa hirup teh Kang dosa kumaha eta we lamun aya nu keur dahar uing mah ngadua-duakeun ulah seep we bala saderek Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan teh beurih peujit aing ngalakukeun ngarempak larangan Allah mah teu wanieun sebab sieun jadi panyakit sangketa di dunia sampai ke akhirat neangan nu halal eta si nenek-nenek Pak icalanana teh majeng Komaru Sobar tukang ngumah piring Soleman pahlawan tukang ngegeber sate terus teu kacaritakeun Soleman pahlawan kacaritakeun anu geulis Pak Nyi Badul Lailat turun ti karaton
anu keur gelut megelut jeung orai Pak ku hayang kanu geulis nepi ka gelut jeung orai lamun orai paeh takakarak eta piminantueun raja lungsur nu geulis maksudna bade balanja da kesel meureun diiring Pak dihapit ku serdan anu geulis teh mapai tukang dagang milari anu dipake kahoyo cek Komaru Sobar nenek ai itu saha anu diiring-iring ya Allah barudak pan eta anu diperbutkeun teh eta anu kasebut Nyibadulaela waduh bener Kang geulis euy muga-muga we cek Komaru Sobar ka dieu jalana ieu balanjana cek Soleman Pahlawan Komaru Sobar hade calana sia kacaangan tah nyangkin deket eta nu geulis wahkan jigana ka dieu balanjana ieu bener Pak dilingkung kudu jaga Komaru Sobar calana sia awas dan geus katemong langkai atuh dapat rajib calana Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng aya naon sabaraha ieu satu suknan ini alah mun cara urang mah paling ge 50 rupiah neng pangmangangkeun 100 nini nah beres di Komaru Sobar Komaru Sobar harita anu mangangna Pak Komaru Sobar ieu nu geulis supaya lilahkeun ku aing ieu areng dibaseuhan ieu areng dikepret ku cai jadi ngageplek we Pak eta Komaru Sobar bari ngageber sate bari ngahariring we Pak kumaha dulur kajadian eta Nyibadulaela nepi ka menu aya di dinya eta daging seef dipanggang kabeh di dahar maneukeun waduh cek Komaru Sobar kencang beuteung aing bakal teh ieu nini teu aya deui dagingna ni teu aya neng seef nih ari eta putra sanes wah cilaka ieu sumuhun ai kitu kunaon neng anu mana lanceukna nu mana raina teh oh ai lanceukna ieu tah anu dijuru dinu poekna ai nu ngageber sate eta raina kunaon ini maroek bae duka teuing barudak berkotoran meureun ai lanceukna saha jenenganana nenek oh lanceukna Soleman Pahlawan neng ai raina Komaru Sobar ya Allah nini neng mani kukurayeun nguping ngaranna oge nini neng amanatnya ka putra nini anu dua ai neng malaineuk mandang harta kakayaan ni saha nu bisa maehan orai eta picarogeun neng tawaran nini teu hayang ngadaftarkeun di kitu permios kanu geulis aduh barudak kunaon nih cek Komaru Sobar kumaha ieu ampun ini mah aris maneh teh baroga naon ih teu boga naon calana geus romeng kitu ieu dibeulem ieu teh sate di dahar henteu dibayar nih kantenan we da langkung tina bayaran oge lain dieu teh nanyakeun naon naroskeun anjeun di aku putra we cara kunini pokna teh mana kakana mana adina laju amanatna kudu ngadaftarkeun hujan saha nu bisa maehan orai cenah eta pisalah kieu wah beres Kang daftar Kang beres ieu cek Soleman Pahlawan beres si beres calana tenyo
ieu nu nongton ti unggal nagara Komaru Sobar batur make makuta perang jeung oray ai urang nek make celana butut kakait ku buntut oray ge acak-acakan lang tai sia Kang tiap-tiap aya pakaian we cenah nu leuheung ieu kadaanan urang nyaruaan ka batur mah iih cek nini barudak sanggup maneh ngalawan oray ai sanggup mah sanggup nih ngan calana riweuh ieu kieu barudak atuh nini boga samping kepat tilu urang jahit we saurang sasetel kaput leungeun nya tong alhamdulillah si nini bela samping kepat anu tilu ditambal acuk majeng lancingan menang saurang sasetel calana batik baju batik. Wah cocok kang dia pakaian dinas dia seragam urang dia los batur gara rinding ya urang majeng pas ya mah teu kudu ginding geus daftar Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar barang diumumkeun pala saderek anu sanes bingung ieu teh raja di mana patih di mana ngaran Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar dianggapna lain jelemi alit pala saderek jalmi anu korban sanes sakedik tos heueur paling lami 10 menit Pak gelut jeung oray korban tunuk kana waktu ninggang kana mangsa giliran Soleman Pahlawan Soleman Pahlawan maju maneh ka lapangan jelema geus bingung nu mana jelemana barang jol teh Soleman Pahlawan celana batik baju batik menang kaput leungeun eta jelema kabeh surah ngomong ka raja-raja ai jelema edan maulah diasupkeun dianggap Soleman Pahlawan jelema edan wah cek Komaru Sobar pipaseaeun bener ieu laju ear deui wah ieu cenah baturna hiji deui ieu waduh cek Komaru Sobar kadewek ieu muga we Gusti sing tabah ye emutan sing sobar sing toka Kang terus Kang maju ulah mundur Kang Soleman Pahlawan disaurakan maju kana lapangan eta anu sadulugan ditongkon ku puluhan ribu manusia pala saderek barang dibukakeun eta oray ger Soleman Pahlawan siling seret jeung oray batur 10 menit korban Soleman Pahlawan setengah jam siling seret terus barang setengah jam eueuh nu eleh eueuh nu meunang dugi ka sejam anu akhirna oray leuleus Soleman Pahlawan leuleus jelema geus eueuh nu ngomong Pak bingung abi kulantaran Komaru Sobar sieun maot Soleman Pahlawan kapaksa luncat kana lapangan buntut oray dicincak ku Soleman ku Komaru Sobar celak kabeh paeh harita kira-kira geger Pak penonton kabeh teu sah ieu sebab ku si batik nu hiji deui dicincak buntutna raja lamun nepi kalabah dijadikeun masalah ieu banjir kajadian ku Lautan Getih waduh heboh Pak sebab ku calana batik ditincak buntutna hiji deui ceuk raja kaula moal bisa ngahukuman kumaha anak kaula bae turun Nyi Badulaila ceuk Nyi Badulaila tetep sah ieu urusan sanajan teu ditincak buntutna tetep ieu oray bakalna paeh nu sanes ngan ukur 10 menit cek Nyi Badulaila meureun tetep ieu teh meureun waris kula bisa lakieun kaula nek ngaromong naon cek Nyi Badulaila pala hadirin kabeh ngabileng sadayana ngancam ka urang nagara Tajul Muluk
bakal banjir pulau Tenggetik. Soleman pahlawan nangis, komaru sobar akang kesanggup nikah ka Nyi Badulela, sok sieun kajadian hebat. Wayahna kumaneh bae kawin. Alah, cek komaru sobar ulah tahan harga kang. Wayahna ku akang tikah. Abdi ngabela akang can puas sebab abdi rumasa dibelaan di guha orai baheula. Pokona akang jadi panganten, ulah keengkang akang lupa panganten kuring jadi centeng di luar. Paladirin Soleman pahlawan kajadian ditikahkeun ka Nyi Badulela lantaran lalakon nikah nepi kana nikah ya. Anu akhirna Soleman pahlawan jeung Nyi Badulela nupa panganten komaru sobar jadi centeng. Pala hadirin tiap penting serangan hebat. Alhamdulillah gagahna komaru sobar anu nyerang eueuh nu bisa balik deui. Isuk-isuk amalatak bangke manusia. Panganten teu lilir-lilir acan. Cek Soleman pahlawan komaru sobar kumaha maneh paseana pokona kang ulah bingung. Lamun kuring kudu tepi kalebah pasea kadenge ku akang ngaganggu kanu keur papanganten. Pokona janji beres, percaya budak ngora. Istuning hubungan jeung Allah dulur. Sanajan lobaan eleh ku komaru sobar. Lain seetik golongan anu saeutik ngelehkeun golongan anu loba. Tuhan Allah dina Al-Qur'an kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kitu ai izin Allah mah. Di mana manusia anu terus hubungan ka Allah, insyaallah menang pitulung ti Allah. Alhamdulillah dulur lalakon sabulan aman eueuh nu bisa nyerang deui. Sebab lamun nyerang ka komaru sobar eueuh nu bisa balik deui. Jadi Soleman pahlawan terumah tangga jeung Nyi Badulela poho kana parentah kolot titah neangan ca. Eta Nyi Badulela lantaran dedeketan bae jeung Soleman pahlawan anu akhirna patuanganna teh melenung. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ekrak menuju bulan 8 bulan 9 bulan Gusti menengges ngunggul ka hareup. Lamun dempang Nyi Badulela pos tentara nana ke Tamur ditenyo ti tukang persis kalapa doyong. Jadi Nyi Badulela teh kakarak 7 bulan salamat nujuh bulan numetak kudu karunya ka kaum ibu boga pagawean nu berat reuneuh kaum ibu coba lalaki daraek reuneuh coba lamun aya lalaki reuneuh da moal kaluar bener teu dikapaeh deui bener pamanggung. Pala hadirin anu akhirna kumaha ye Soleman pahlawan barang beres salemetan nuju sasi emut ka parentah nu jadi jadi komaru sobar bingung ye Soleman pahlawan geus lelah Pak. Komaru sobar nek ngagandong geus teu kuat bingung. Soleman pahlawan bari ngarautan awi nyieun jamparing jeung panas-panasna. Komaru sobar akang maulah diuruskeun geura tulungan wae bapa akang di negara Habsyi ai akang menep
nepi ka mautna teu naon-naon duakeun ku maneh sing katarima iman Islam akang. Waduh cilaka kan akang manggeus teu kuat cek Soleman pahlawan diganong teu kuat ngaganong geus teu kuat wayahna olot akang belaan bae ku maneh yeuh kana panon ti akang jamparing jeung panas-panasna akang maduakeun bae lamun nepi ka mautna akang mudah-mudahan ditarima iman Islam akang. Aduh cilaka cek Komarus Sobar ngabangingik ceurik cimata detik Gusti muga nangkayungan Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi Gusti muga Gusti dipasihan kasobaran dipasihan katabahan ya dulur geus repot aing lempang ka negara Habsi ieu perang oge moal genep pikiran sebab inget kanu jadi dulur cek Komarus Sobar aing nek neangan kadaharan we di leuweung ieu sugan aya naon ku aing rek dibawa supaya dulur aing sehat kembali paladirin ieu Komarus Sobar teh ulur tina payunan Soleman pahlawan ieu lumunur layang rana dening laga nongeng nang meureunnya jadi Soleman pahlawan di kantun Pak di leuweung Komarus Sobar mamawa jamparing neangan kadaharan muter di leuweung teu kacaritakeun Komarus Sobar kacaritakeun di nagara Tajul Muluk raja kaleungitan Nyi Badrulaela. Nyi Badrulaela inget kanu jadi salaki kabur dulur ti karaton mana gede beuteung pala hadirin ieu Nyi Badrulaela aya di tengah leuweung kapahung kasarung nek muli teu nyaho jalan nyusul salaki teu kapenah salaki pakaian geus rajin leuleungan sabulan leuwih Nyi Badrulaela Gusti ka mana ieu salaki Soleman pahlawan jeung Komarus Sobar deudeuh teuing aing balik teu nyaho jalan itu aing teh ngudag-ngudag nu jadi salaki tacan kapenah mangkaning ieu patuangan geus karaos nek ngalahirkeun mangkaning aya di leuweung anu jauh ka lemur jauh ka kota ya Allah Gusti muga ngahampura dosa Gusti muga nyalametkeun Nyi Badrulaela gogolencengan pala saderek dina kebon jati nu sakitu agungna gogolencengan tulung-tulungan menta dipangampakeun si bayi sato hewan kabeh pada molongo ningalikeun Nyi Badrulaela bade lahir barang bereset Nyi Badrulaela lahir putrana teh pameget lalaki lantaran Nyi Badrulaela saparantosna lahir teh kudu bebersih ngebersihan darah anu kaluar kapaksa ieu si bayi teh dituluban ku daun jati kase wayahna ku ibu di kantun ibu bade milari cai Nyi Badrulaela kokorondangan milari cai sapoe teu meunang aing nek balik deui dihareup sok sieun aya cai Nyi Badrulaela milari cai sampe 2 poe teu meunang ya Allah kamana imangkaning anak aing ditinggalkeun Nyi Badrulaela keur kokoronangan neangan cai teu lami jol Komarus Sobar
Komaru sobar aya manuk-manuk dijamparing kadaharan anu kumaha ge dialah barang asup kana bentang kaljati komaru sobar kaget nincak bayi pala sendiri. Waduh, ieu aya orok Pak. Cek komaru sobar saha jeung ngalahirkeun. Alhamdulillah ieu akaneun aing cek komaru sobar Pak. Cek komaru sobar aing keur edan ieu waktu sebabnya kadulur aing Soleman Pahlawan. Anak saha orok saha tetep ku aing nek dibawa. Nek dijual ku aing ka lembur mana ka nagara mana sugan laku 2-30 liter mah. Berangkat dibawa ka si bayi. Paladirin ieu komaru sobar mamawa orok didagangkeun nyebrang ka hiji nagara. Nyebrang Nyebadulayla barang dongkap kadinya putrana parantos teu aya Gusti meureun ku ora ibu kakuman kaset ibu hampura dunya akhirat anjeun begitu lahir ka dunya ku ibu di kantun milari cai ai prak aina teu aya nyebadulayla ta ngadengek-dengek berang peuting ceurik dihanapeun tangkal jada. Komaru sobar nyebrang mamawa si bayi. Kamana nyebrangna komaru sobar ka nagara himiar Islam asli. Kadagang orok komaru sobar di negara himiar Islam asli. Mangkani di negara himiar Islam asli kaayaan genting. Sebab raja ngesakian puluh tahun pernah kalengitan orok. Kebeneran ayah budak ora dadagang orok. Wah, cek pamajikan raja Kang, rupana baheula nu maling orok urang ge ieu boy. Anu akhirna komaru sobar ditewak Pak di negara himiar Islam asli. Dibawa ka rajanya. Saha ngaran maneh? Komaru sobar. Di mana maneh ieu menang orok? Di leuweung Gusti. Di leuweung. Buah-buah anak kaula baheula eueuh ku maneh ieu? Teu pisan-pisan teu komaru sobar. Komaru sobar, kaula pernah leungit umuran 3 poe. Pamajikan kula tos ngalahirkeun hilang tampakna anak kaula. Tapi kaula moal nyangka ka maneh hitung-hitung gantina anak kaula hayang dibere duit sabar duit maneh. Nah, jadi cek komaru sobar. Pokona mah abdi manyuhunkeun kadaharan we Gusti perbekalan kangge abdi. Saha ngaran maneh komaru sobar. Nyieun surat-suratna euy. Komaru sobar kari mangical tanah tangan dina segel ka eta raja. Komaru sobar menang perbekalan teras nyebrang deui. Nyebrang komaru sobar. Barang nyebrang komaru sobar Bapak. Ka mana datangna? Teruskan mulai. Komaru sobar ngudag saderekna Soleman Pahlawan. Alhamdulillah Soleman Pahlawan hampir ngalepaskeun nyawa komaru sobar datang. Komaru sobar mawa kadaharan, mawa roti, mawa beas terus dibubur. Teras dituangkeun ka Soleman Pahlawan unggal enjing, unggal sonten teras. Alhamdulillah sehat kembali lalapan sabulan Soleman Pahlawan. Komaru sobar, di mana maneh
mangi korok di geus bener siap berangkat tulungan kalau kurang baladirin komalu sobar berangkatnya sami sehat kembali Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli berangkat sahabat aini badulaila pak kerniar be cerik di anak pentang kaljati jeung cerikan anak ti belah kidul aya nu cerik deui saha nu cerik Nyi Maryam Ukhra patih ruprep kanarip anu keur peperangan Pak geus katewa ku raja leuleungan eta Nyi Maryam Ukhra rek ngabejakeun kolot maneh geus katewa cerik bae Nyi Maryam Ukhra di tengah leuweung barang didengekeun belah kaler aya nu cerik deui saha Nyi Badulaila anu akhirna cek Nyi Badulaila apa juri apa setan eta nu cerik belah kidul cek nu belah kidul kitu deui eta nu cerik belah kaler apa juri apa setan kitu jadi pajuri-juri cek nu ti belah kidul jin atawa setan atawa siluman anjeun anu keur cerik mani ngadengek-dengek nah anjeun ke manusia cek Nyi Badulaila di temalan ai sim kuring mah manusia tapi nu cerik belah kidul apa jin apa siluman apa setan oh kan ibu oge manusia oh lamun manusia pada manusia coba atuh ka dieu nyampeurkeun Pak go Nyi Maryam Ukhra deudeuh teuing saha anjeun ngaran Nyi Badulaila kunaon maneh cerik di leuweung jeung cerikan anak cenah ibu abdi teh lahir di leuweung ai putra teh duka kuorai duka kumaha aduh ibu oge nuju milarian anak ieu teh kaleuweung geus sabaraha taun teh aya teu panjang lebar deui eta ngobrol geus urusan anak metak sedih ulah dicaritakeun pokona maneh balangsa ku sebab anak ibu oge balangsa ku sebab anak ayeuna mah hayu urang nyangan pagawean we nyai nya cenah Bu abdi marek nuturkeun ibu we jadi Nyi Badulaila teh iring-iringan jeung Nyi Maryam Ukhra para saderek teu nyaho ye Nyi Maryam Ukhra lamun eta bojona Sulaiman Pahlawan teu terang barang Nyi Maryam Ukhra jeung Sulaiman Pahlawan aprak-aprakan neangan padamelan kacaritakeun di negara himyar Islam asli ieu murang kali teu daekeun nyusuh sadayana kaum ibu di negara himyar Islam asli dikumpulkeun saha-saha anu dikenyot cai susuna ku anak kaula lamun ngora keneh dijieun anak lamun pantaran saumur jeung kula dijieun dulur lamun kolot dijieun kolot waduh sadayana kaum ibu para saderek di pilarian keras di pulau kade terus-terusan eueuh nu dikenyot beres kaum ibu nu aya di kota perintah raja ka Serdadu kudu operasi ka lemuk ka kampung operasi ka leuweung-leuweung barang Serdadu operasi ka leuweung manggih dua awewe Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila ditewak Nyi Maryam Ukhra aduh aya naon bapak wayahna maneh kudu menghadap raja aduh pangabdi mah teu gaduh dosa juragan lain nek dihukum
bahagia lamun cai susu maneh dikenyot ku anak raja ya. Seluruh kaum ibu nikah hoyong dikenyot ku anak raja, tapi sama sekali ditedaekeun sugan maneh coba bawa Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila. Cek raja panikeun heula besi bau awakna, panikeun Pak, oh dibalur ku wedah ku minyak seungit sebab leuleungan sakean taun dileuweung. Nyi Badulaila geulis deui. Nyi Maryam Ukhra ditonton ku ribuan kaum ibu ngasongkeun susuna teu daekeun ngenyot. Beres Nyi Maryam Ukhra, Nyi Badulaila barang dia songkeun susuna Nyi Badulaila eta murang kali mani ngabudak teu bisa lesok ngaginyel terus pas. Alhamdulillah eta raja meuni gogorolongan banget ku atoh. Nyi Badulaila direken anak ku kaula maneh. Nyi Maryam Ukhra dianggap dulur ku kaula, geus maneh tuaan ulah gawe naon-naon, uruskeun anak kaula bae. Jadi Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila ngarorok eta murang kali bae dibere ngaran ibudak teh Soleman Pembela. Soleman Pembela anu lucu pala sadere. Manehanana nu dipakekannya ku raja di negara dimiar Islam asli. Teu kacaritakeun Soleman Pembela, teu kacaritakeun Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila, kacaritakeun Soleman pahlawan jeung Komarus Sobar. Geus masang bendera beureum di tiap-tiap suhunan masyarakat di negara Habsyi. Urang hayang bisa mawacai jika kolot urang, bejana kolot urang teh keur disiksa. Waduh, Komarus Sobar anu jaga pinuh dua-dua. Ieu di hareup aya dua ieu. Cek Komarus Sobar kang kieu we urang takuk saurang hiji yuk. Cek Soleman pahlawan wani moal maneh kira-kira na wani kang nepi ka mautna senang bela agama. Soleman pahlawan hiji, Komarus Sobar hiji, korban nu jaga dua papa. Barang geus korban bajuna dialah. Soleman pahlawan make dinas, Komarus Sobar jeung make dinas ngagantian ngabegek we jaga di dinya. Datang nu ngaplus Pak, datang nu ngaplus dua, aplus ya oke. Saudara boleh tidur, diganti nu jaga. Soleman pahlawan kajero make dinas kabeh sarua Pak. Teu nu asli mah parantos maot. Warang datang ka ditu langsung Komarus Sobar kanu jaga penjara, mohon saya akan memeriksa tahanan. Boleh Pak, teu nyaho Soleman pahlawan dianggap kawan manehanana. Aduh dulur dibakekeng kuran teh pati hupreukeun. Soleman pahlawan nangis barang ningali terus diseborkeun eta cai rantai nu sagede-gede bitis pegat kabeh. Di mana ajian pati hupreup kanari kasebor ku cai panagana pakpohar. Rantai kabeh pegat meletus, pala saderek rontak pati hupreup kanari di jero penjara. Anu jaga aut-autan pada waktu harita pati hupreup kanari ngamuk. Dibantu ku Soleman pahlawan jeung Komarus Sobar jadi perang hebat di negara Habsyi. Bala tentara di negara Habsyi geus lain setik pala saderek nu korban.
katamah-tamah lolos teu aya nu meunang pertolongan ti Allah. Isu manehna minta tulung ka pangeran-mangeran manehanana anu tina kayu jeung tina batu. Kumaha akhirna dulur? Kecarita-caritakeun geus parantos lalakon 5 tahun kurang leuwih peperangan hebat. Terus-terusan kacaritakeun ieu burang kalih teh Soleman Pembela parantos ageung. Eueuh deui gaweana ngan main jamparing bae Pak. Geus teu ngari ayam, teu ngari domba, paraeh wae di jamparingna. Lamun tipe ting temok bala longkar memees temokan dipanahan terus. Domba geus beak, ayam geus beak, raja dipenta supaya nangtung. Mama coba airnya nangtung ku abdi dihantam ti dieu atuh modal aing ke raja. Waduh, ieu anak geus asa diurusna ieu. Soleman Pembela coba moro maneh kaleuweung atuh ulah di dieu wae. Beak satu hewan wae di leuwih. Buas budak ngora Soleman Pembela peperanganana wani. Malah manehanana sebagai keamanan deudeu anu aya di nagara hakna imiar Islam asli. Kaceluk awun-awun kaponcara kajana pria hiji budak ngora anu tawakal ibadah ka Allah wani dina jalan bener sieun kana jalan salah. Urang oge jadi pamuda sing daek bener sing daek wani kana jalan bener kudu sieun kana jalan salah. Bener gitu. Kudu sing wani ngabela agama jeung nagara. Kudu sieun urang teh ulah bahak kana agama jeung ulah ngalawan ka pamarentah kudu sieun ka nagara. Bener gitu Pak. Tah dulur, alhamdulillah Ai Soleman Pembela mah terus ngagero masyarakat di negara Habsyi budak ngora. Alhamdulillah mun cara ayeuna memeureun ka pajeg-pajegna ge bareres, ipeda-ipedana ge bareres. Repeh rapih di negara eta imiar Islam asli. Di negara Habsyi keur banjir kulautan getih. Kulantaran maklum raja Pak pinter ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter. Ieu lain lawanan musuh. Balat urang negara Habsyi geus ampir seep. Kapasa eta raja Habsyi neangan bantuan Pak. Mohon minta bantuan ke tiap-tiap negara ngaborohkeun eta negara. Malum raja Habsyi saudan pinter aya bejana budak murah tukang pasea. Eta raja di negara Habsyi ngadatangan ka negara imiar Islam asli. Aya bejana ngaran Soleman Pembela Gagah. Ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter urang negara Habsyi eta raja teh ngakuna beragama Islam. Sebab lamun aing teu ngaku beragama Islam moal bisa ngabelaan. Pinter ka raja Habsyi Pak. Barang datang ka negara miar Islam asli musyawarah jeung eta raja yen kuring teh aya nu ngagempur aya nu merangan di negara Habsyi anu keur ngeunah-ngeunah ibadah ka Allah. Beragama naon maneh? Beragama Islam. Dulur atuh pinter Pak. Wayahna Gusti tulungan. Aya musuh hebat anu rek ngarusak agama. Soleman Pembela di negara Habsyi banjir kulautan getih. Urang Islam jeung Islam dulur
coba tulungan ku anjeun Sulaiman Pembela teu usah birit deui pitandingeunana pitimpalunana nu rek ngaruksak agama pinter urang negara haji nek ngadukeun Islam jeung Islam rek diadu domahkeun Sulaiman Pembela turun ke negara Habsyi maksudna ngahareupan peperangan cek Sulaiman Pembela Raja Habsyi Saudan saha hiji-hijina rek ngaruksak Patih Hubrep Kanari Pemalu Sobar Sulaiman Pahlawan Pemalu Sobar Sulaiman Pahlawan Patih Hubrep Kanari dia hiji pemuda kula Sulaiman Pembela wah cek Sulaiman Pahlawan aya bantuan hebat tuh Pemalu Sobar ulah meleng maneh cek Patih Hubrep Kanari barudak yang ora keneh mundur aing ditimpaleunana Patih Hubrep Kanari berantem jeung Sulaiman Pembela teu kuat Patih Hubrep Kanari Pemalu Sobar Sulaiman Pahlawan teu sanggup akan ngahareupan eta budak ngora wani kudu maneh nu ngarora nu ngahareupan papa geus teu kuat di Pemalu Sobar kang mundur Pemalu Sobar nu geus ngahareupan taladirin Pemalu Sobar ngahareupan peperangan ka Sulaiman Pembela naon ilmu pangemuna masing-masing di keluarga cek nu bohong teh mauduk parung cigulewa cikengkengan seraji maneh tanyakan Raja Musti Taji meleleh betara karang ilmu banyu Pancasora hebat peperangan Pak teu kuat Pemalu Sobar Kang ampun kuring teu kuat Pemalu Sobar mundur aing ngahareupan Sulaiman Pahlawan ngahareupan Sulaiman Pembela ngaran-ngaran budak aya wani teuing peperanganana kajadian Pak Oko Begal Pati peperangan hebat Sulaiman Pahlawan jeung Sulaiman Pembela Sulaiman Pahlawan geus teu nyeri di teungeul teu nyeri di kadek Sulaiman Pembela kitu keneh teu nyerieun di kadek teu nyerieun di teungeul teu bisa diseret teu bisa ngeser jadi siling seret nungtungna Sulaiman Pahlawan leuleus Sulaiman Pembela leuleus ngaringkuk we duaana bingung dulur ngaringkuk dua-duana anu akhirna pasehat geus heubeul ngobrol cek Sulaiman Pahlawan Sulaiman Pembela ai silaing boga ngaran Sulaiman Pembela ngabelaan naon silaing Sulaiman Pahlawan maneh ngurus tunjung boga ngaran Sulaiman Pahlawan nek jadi pahlawan naon maneh cek Sulaiman Pahlawan kula pahlawan kana jalan bener kula hayang menang karidoan ti Allah lain jadi pahlawan teu bener kula lamun anjeun hayang jadi pahlawan bener kula oge Sulaiman Pembela hayang bela kana bener kula teh lain mek bela ka jalma anu teu bener salah maneh Sulaiman Pembela pangakuan maneh bela kana bener teu bener maneh naon teu bener kula geus pasti geus seubeuh ayeuna mah pokona silaing teu bener naon salah anjeun maksudna ngabela agama naon ieu agama Islam kula salah salahan maneh kapeungpeureman maneh kurang negara Habsyi
anjeun besi teu percaya penyo ku anjeun sesemahan urang negara absi dik besi teu percaya ku maneh tingali Paladirin Sulaiman Pembela kaget sok sieun katipu kapalsu di urang negara absi rek ngadudomakeun umat Islam kokoronaeun manehanana ningali sesembahan raja barang ditingali para saderek masih keneh eta nu kitu nu didamel pangeran Watu ulang ngajar teh Sulaiman Pembela hampir bahaya diadu domakeun Raja Habsi Saudan banjir anjeun pulotan geuting pala saderek alhamdulillah pitulung ti Allah nu Maha Kawasa ngayakeun musyawarah Sulaiman Pembela jadi ngahiji ka Sulaiman pahlawan urang negara Habsi Saudan nyangkin rejet dihantam ku Sulaiman Pembela barang nenyo eta sesembahan raja ge beureum pamenteuna Sulaiman Pembela ulah ngajar aing hampir diadu domakeun Gusti Sulaiman pahlawan hampura kaula dunya akhirat kaula teh kapeungpeureman bener kumaha dulur anu akhirna rusak eta negara Habsi masyarakat anu iman ka Allah salamet nu teu iman dicacar polang kabeh alhamdulillah dulur insaf masyarakat nepi kalabat iman ka Allah kakarak jeung Sulaiman Pembela jago-jago ayo urang ka nagara ulah heula nuratan Sulaiman Pembela ka raja Himyar Islam asli peperangan parantos beres ya jago-jago nu ngabela agama Islam bari sumping aduh ribut raja nitah nyeun kue ka Nyi Badulaila jago-jago bari dararatan nyarian kue henteu menyanyian nunutan gitu persiapan hebat Pak Raja Himyar Islam asli baris kedatangan pejuang-pejuang alhamdulillah dulur barang telami teh dongkap ya Sulaiman pahlawan Komarus Khobar Patih Ruprep Kanari dihormat Pak ngan Patih Ruprep Kanari pikiran manehanana teu geneh inget Patih Ruprep Kanari asa-asa aing baheula ngajual maling orok di dieu ieu Komarus Khobar kitu deui asa-asa aing mengajual orok baheula ka dieu tapi teu loba omong masing-masing tutup rahasia barang disuguh tamu Pak Nyi Maryam Uhro datang mawa cai Patih Ruprep Kanari matana meletet jika pamajikan aing ieu awewe ayeuna ngaku da puguh di negara Batu Sulaiman pahlawan aya naon Pak jika indung maneh ulah samarangan di negara Batu bah ulah ngerakeun jika aing ngaku mah henteu beres nu mawa cai jo nu mawa kue nu geulis Nyi Badulaila barang datang Nyi Badulaila Sulaiman pahlawan matana molokot bae dedeh teuing asa teuing pamajikan aing baheula keur ngalalakon Pak aya naon Sulaiman pahlawan
baheula abdi keur ngalalakon milari cai kapenak jeung hiji istri dugi ka nikah persis kieu ieu pamajikan teh di puletok aku-akuna di negara batur ye abdi ge jiga we cara bapa jiga tadi anu akhirna ngobrol jeung raja dimiar Islam asli cepati rubrep kanari raja tersangka anak anjeun teh wani putra eta teh pati rubrep kanari umat Islam teu meunang bohong anu sabenerna mah eta mah lain anak kaula aya anak kaula mah baheula taun saanu dina malam anu teh leungit tukang ujuri ku setan anu sabenerna ieu mah anak pungut kula teh sebab dina taun sabaraha aya budak ngora teh dagang orok komaru sobar wah bener ieu waduh tah hitung-hitung gantina anak kaula nu eueuh ieu keur sabenerna Islam teu meunang bohong oh gitu cek komaru sobar punten we Gusti saha baheula sugan aya ngaranna anu ngajual orok nu mawi da surat-suratna ge aya kene barang dibaca teh kenanana komaru sobar cek Soleman pahlawan komaru sobar geuning ieu teh kenan maneh Kang ulah loba omong baheula kadaharan anu didahar ku akang waktu balangsak di leuweung teh ladang orok ka dieu kuring ngajualna si oreng eta Soleman pembela anu meunang ngelek kuring boh di mana maneh meunang orok harita dah cek raja bener ieu jelema mana ieu tenget bapak ge ieu ngan rek nuding teh sieun salah we bapak sumuhun paheula abdi ngajual orok ka dieu di mana maneh meunang komaru sobar ku lucu di leuweung Kang anapeun jati si horeng nyipadu lela ngadengekeun barang nyaritakeun menang ti anapeun tangkal jati ngajerit solenan nyipadu lela kaluar ngajol ya Allah ya Rabbi Kang tenget kan nyipadu lela ai kitu anjeun saha pan abdi teh putra Raja Haruna Rasyid anu ditikah ku akang teh ya Allah ya Rabbi kunaon maneh aya di dieu aduh Kang balangsa pan abdi teh ngudag-ngudag akang ka pahung di leuweung nepi ka ngalahirkeun dihanapeun tangkal jati eueuh horeng ieu kunyuk nu ngajualna sia komaru sobar maneh teh deudeuh teuing anjeun teh teu nyahopan eta putra ece atupan teh terang abdi mah aduh kulancang maneh teh ya Allah horeng someleman pembela teh Kang putra urang kula ngajar cek Soleman pahlawan komaru sabar cunuk kana waktu ninggang kana mangsa si horeng maneh hianat ngajual anak akang dituntut ayeuna anjeun cek komaru sobar Kang lamun akang rek nuntut abdi ge rek nuntut ka akang nuntut naon maneh sebab ladang orok beak ku akang kabeh ayo aduh bener akang syariat lamun eueuh ladang budak korban di leuweung Kang aduh bener katarima komaru sobar geus ulah pasea anak tatalang nu jadi kolot kumaha ayeuna Kang Soleman pembela urang bawa raja nek perang di mana teh Raja Himiar Islam asli Soleman pembela lain anak maneh tetep anak kaula keterangan geus cukup nyipadu laila teh pamajikan kaula nyipadu laila pamajikan kula Soleman pembela moal daekeun Yusuf lamun lain ka indungna
Paladirin ya raja hinian Islam asli beureum pamenteuna anak aing rek di aku tapi aing eueuh gantina ulang ngajar Soleman pahlawan nepi ka perang di mega mana di lautan mana di dasar laut mana rek ngadu ilmu naon aja moal dibikeun kecuali anak kaula nu baheula leungit diayakeun ku maneh cok Soleman pahlawan urusan anak maneh leungit kaula teh nya urusanana kaula teh nya urusanana anak maneh anu eueuh baheula ari ieu mah Soleman pembela da puguh anak kaula ai anak maneh mah kaula teh nya waduh cepat dibururkeun ari cilaka ieu aing dosa ieu bisa kolekting anak dewa para ratea ieu waduh aing ngaku heulaanan era aing nu maling baheula Soleman pahlawan ulah diaku ku maneh Soleman pembela imiar Islam asli banjir puluhan getih di bawah ukuran Soleman pembela wah gila apa sia ieu cepat dihut karet ieu ulah pasea heula nih Soleman pembela bikeun ka Soleman pahlawan lamun bener raja himiar Islam asli hayang dibuktikan anak nu baheula leungit insyaallah kukula dibuktikan tapi hubrep kana rit teu nanaon lamun kitu di mana ayana anak kaula deukeut insyaallah deukeut Soleman pahlawan anjeun ulah ngalawan ka kolot Gusti Raja himiar Islam asli tetep beheung dikorok-korokkeun kaula anu sabenerna nu maling anak anjeun baheula teh ieu kaula ieu kaula jurig mah anu maling anak maneh taun saanu dina poe anu tanggal saanu teh kaula geus eta mah Soleman pembela pikeun anak maneh ku kaula diayakeun tah Soleman pahlawan anak maneh Soleman pahlawan ta ieu kolot anu sabener urdar alhamdulillah dulur anu akhirna Soleman pahlawan ngadenge ceurik raja himiar Islam asli nangis kitu keneh Ibadulaila nangis komaru sobar lewe pasti huruf kanalik ngarebek deui Nyi Maryam Uhro luncat deui ka peuting huruf kanalik anu akhir mah careurik we sapasang-sapasang teh alhamdulillah para hadirin manusia anu menuju kana jalan anu bener maksud rek ngabela agama jeung nagara ku Allah disalametkeun Soleman pahlawan salamet komaru sobar salamet Ibadullah oge salamet Nyi Maryam Uhro oge salamet